Punten, abdi naros ari makmul terang teu rumahna? Lang? Terang bae itu Bumina. Makmul. Lah, para sarang teh abdi kenal deui asli. Bu, terang Bumina makmul teu? Terang. Istri dengan Muhun. Hideung. Muhun. Goreng deh. Ah, cantik. Tong seuri da abdi naros bener atuh. Paling mana? Paling dia tuh. Oh, pada itu. Mohon. Oh. Itu bener Buminanya? Muhun. Namanya punya? Muhun. Assalamualaikum. Hapunten ibunya, abdi teh bade tumaros ieu teh. Tumaros nu jadi sepuh teh suami anu tajan pondok. Sarana deui abdi teh. Abdi teh suami kada 15 tahun abdi teh di luar negeri, Ibu. Nyamprokan ke emaknya. Tapi teh kan poho deui lila deui. Pohon deui kan. Deui itu banget aku kumaha apakah geus kena apa geus goreng patut teh nyelot. Nyamurnya goreng, nini sarompo. Siga nama terang teh namina makmul. Ya terang. Da baheula mah ngaranna teh Dewi Persik teh. Oh gitu. Presiknya Anana jadi makmul. Oh kita di Palimanan tuh Bina. itu paling kulon. Balik kulon. Iya. Nya turun tuh Bu nya malami ya Bu ya. Nya. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana nabi mana aja teh? Waduh. Iya iya. Meni ara rampun boga anak. Eueuh inget kapisan ka kolot. Aya meureun 10 tahun teh ka dieu budak teh. Kumaha wae teh Abah sia di jero wae da mun gawena Bapak sia teh lah. Gelang bara pamajikan keur para rusing mangilu pusing naon. Ai ngomong resatia wae anak teh meni teu inget ka kolot teh. Di mana atuh geulis? Nya geulis we ka anak ngabali jeung goreng patut ge. Anak teh nya hideung, nya goreng, nya hirup deui. Bina-bina, ya boga biasa kari sareter-leterna. Da nginjem ka tatangga pugug geus era. Ka warung ka Ma Ece mending geus ngabatatai utang teh. Kitu ka dieu-dieu poho ka kolot teh ah. Kudu kumaha atuh hirup ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari maneh? Ieu kunaon maneh? Ampun teuingan. Kunaon geulis? Maksudna Abdi teh pan apa abdi teh da kumaha menjadi sakit abdi teh bener-bener. Abdi teh jadi teh mangkat ke luar negeri. Abdi tuh sono ke Arab, ke Saudi. ke Saudi teh pakai jadi hideung kieu ge papanasan mah abdi teh nguruskeun onta uga poe. Yo, dengekeun. Ai maneh teh kudu eling mangka teh ka kolot. Karena ceng-celengan geus dibawa kudu kumaha atuh emak ka maneh. Cek celengan naon? Eta si emak celeng. Hayam jago teh ya? Heeh. Naon gunana apa nya teh cek celengan receh hungkul. Nya ceng-celengan kudu sabar ada eta asal aya pamulangan salawe diasupkeun. Oh nyalawean hungkul. Kotor mah 1000-an ke sarawean laku di mana jam aing nya. Yo, ulah sok kitu, jelema mah ulah sok manglo burung-burung ge yo. Ieu teh kolot maneh. Cik atuh sing eling ka kolot mah geus 10 tahun maneh kara ka dieu coba. Soalnya eta ge kumaha mah eling mah eling abdi teh arek emam ke eling ka emak. Emak teh boa dahar apa henteu anya bae lah emak teh dahar penting urang seubeuh kitu. Urang mah da kumaha atuh mak heuh da. Serius.
Cek sarana pabeut mak teh. Oh, sedih kunaon geulis? Boga abi teh kieu mak keur balangsak. Oh, mah teh emang nage. Tuh bapak maneh ge dahar oge pamurah pamere. Gitu. Tabe aku maneh. Da kurang kumaha kolot ka anak, enteng goreng teu ngagoreng anak sami. Ai modal atuh goreng anak mah. Besok naon teh ieu mah ka kolot teh meuni poho pilang bara ye. Dengekeun ku maneh ku ceuli. Heeh, ku irung nyo ku ceuli atuh. Ye aing ngaranna anaknya ka kolot. Mere eueuh nu mentak balangsak. Maneh mana? Sampai tilengoh boga salaki nek iraha ka maneh mulang tarima. Arek kumaha maneh ka emak mah teh cik atuh katalangkeun ku maneh. Baheula emak ye, baheula emak teh baheula keur hayang ngalasul ku abi pan naik tatangkalana. Kurang kumaha bebe aku cari emak teh. Oh nya mama kamari emak cenah cai cenah coba neng coba abdi mah ngagali sumur pan. Kurang kumaha coba. Geus teu kapake. Tok apake kumaha saraba teuing emang teu kesal gitu. Emak teh kurang mah ya batu mah disakolahkeun ka kuliah. Masukkan ka mamanggul tas dengan batur mah. Apaan mana kamari teh manggul tas cenah keur ieu Bae teh mamanggul tas aing rek mantuk kita merek kabur. Ye dengekeun sami. Mak kurang kumaha ka anak. Nya, Ya kurang hidang mama batur mah yang kuliah atau baheula teh hayang ka ITB. Mau diulah tong si aku naon geus we ngejo gawe teh kitu. modal batur mah tuh bararaga modal Bu Ende Pak Ende. Alus ka kuliah kan ari maneh bapak maneh gitu usaha ge jadi kuncena gitu laku-laku wae jelema ye ai ka kolot mah kieu atuh maneh keur lengo mah meuni capek coba melian wae lahan gedeung-gedeung maneh mah ngagugurkeun nguburan orok ayeuna boga salaki teu bener-bener lain masalah ngok teu bener-bener dah yang bala hirup mah bener da kumaha salakina teh menang goreng patut wae jeung nu marariskeun we padahal mah teu hayang mah teh nyojorok urang teh jeung saha ke jeung sajeng RT Agus teh bogaeun panjenengan jeung RT jeung paribasar jeung wakil presiden ke RT Agus sakali ataon jorokon jeung tukang beca baik saneng lah tukang beca gede usaha kitu pan yo aing ngaran-ngaranna kolot mah eueuh nu ngajakan balangsa ka anak manehna teu bener keur mah maneh teh heueuh kumaha sih pikiran maneh teh cik atuh ngotak maneh teh ulah di dieu otak teh bilang bara coba mak ayeuna rek nginjem naon arek naon ka dieu nya mah ari abdi mah da kumaha dong di batu tedang-dang teh hayang ngapal mah ya mah geus 2 bulan tedang ye salaha 2 bulan 2 bulan maneh teu daang karunya teuing sami sangu lain batuna batu maneh 2 bulan komo mamang geus 4 bulan teu daang oleh teh naon boga beas pak jenting tedang-dang yo ya teh meunang mah teh alhamdulillah nih bari jeung mak kos kieu oge bapa maneh kos kitu oge yo beas teh alhamdulillah geuningan tatangga teh balalageur alhamdulillah ada urang mah puguh tatangga teh caringeteun urang maneh kerubuk betung ge maneh kadengieun ku batur tapi urang mah kudu bener kid atuh kalau teh teu boga modal mentak naon maneh teh rek jadi penari jadi sinden pan baheula ge mah ge da urut panan urut penyanyi meureunnan urut nu gelo antes deui boga anak kos kieu batur mah hayang abdi teh ya mak beunghar lah pilang bara bro di juru bro dipatong ngalaih di tengah imah atuh boga-boga emas berlian urang cem kalau teh boga kana pisan maneh teh hayang karoneng karoneng tuh ngagali tuh di maecem karoneng aya eta mah karoneng eta mah bumbu ayeuna tujuan maneh tapi gua abdi teh tujuanna teh nya saya sanes abdi teh da kumaha tuh mah abdi teh hutang teh ya Bang Emo di mana-mana terus teh di rumah da kumaha teh jeung kasade atuh abdi teh tah ayeuna teh pungungna nalagih wae malahan membawa polisi ka ditu ka bumi teh jadi bingung dia depan iwa kasaha geunengan emak tu korah-koreh mah wae di imah tudaan jadi dia aya panggitan ngan panggih diturukeun batur maneh kasasaha nanyakeun ka tatangga ka tatangga emak cek teh ari empo teh emak urang nu panggeulisna sadunya kan kitu pan cuman baheula ayeuna mah goreng beureunan cari apa kitu dituduhkeun ka dieu mun ka kolot teh segala goreng tanah uru gorengan emak jeung maneh cek saha teh gorengan kana emak jeung wing mah ka ditu meureun nanyakeun ka ditu ka ditu kalebak ka maecem meureun Bu RT eta Bu RT Bu RT ka warung bilang barang ngabejaan mah kaas heuh we
Nya lucu napa banget mana itu dah. Kang bokocam gitu lucu. Ya. Nya mah kieu mah abdi teh da Maka kumaha. abdi teh nya kan rek hajat mah acinya. Heeh. Tah, mah aci rek hajat. Heeh. Tuan Abdi. kira menang-menang naon atuh nya dodol kan ya. Aing dodol mah teu. Ya ulah hayang dodol. Beungeut maneh ge geus kos dodol. Ya mak abdi teh kieu abdi teh da Kumaha priok geulis? gratis. Dah semua gede-gede paling ge 2 miliar ya gitu ke emak nginjem. Naon maneh? 2 miliar. Heeh. Ane sih. Hanya eling atuh mentak apa kana 2 miliar teh. Ari mah usaha naon, Mi? Duh, tuh kacugak payung. Ai mana usaha naon? Hah? Ai mana eling teh bapa mana teh usaha. Nya emas sugan tas gitu jadi nyek ke ake. Ai mana kudu kumaha atuh kalau teh. Ya betul abdi teh ya nuju butuh 2 miliar mak. Keur naon duit lu sakitu lobana? Hanya keur mayar hutang cerak ieu lamun maneh teu mayar hutang wae hana maneh diperkosa cerak urang gitu. Daek, Hanya daek. dat. Right. Ge ngeunah teh hidang. Yo, perkosa mah ngeunah anu aya sikian kararone amis mah beuki perkosa. Markisa eta mah atuh. Emang ganti. Nya lain kana markisa. Ya ada ge diperkosa ka TV, mana rame sih. Wah, TV mending-mending lamun tenar kayak Kosi Lesti deh. Ya nih. Lah sok tangkeun batur urang benernya sing bener, mah teh mah sing jujur. Sugan ke ka urang nginjem, mah bingung nginjem ka 2 miliar. Ya bukan mah urang Ayeuna jeung dengekeun, mah aci rek hajat pake modal heula. Mah ecep pugu warungna dianjukan ku emak. Ya ini mah kumaha ke kamada liar ke emak. Emak ke penting liar ke urang kajeting nuan dilin. Ya dengekeun nih, da moal laku geus kolot ieu mah. Beuneh, kumaha ke. Sugan bapa maneh Pak Asep kurang jual we laku moalnya. Kajeting kalau dijual. Ya tarolah bapa maneh mah. Tuh, tetangga ngerakeun, yang serikeun wae. Meni emak da pugu ge geus teu boga duit teu naon, teu boga duit. Aduh teu boga beas gitu. Ya pamere ieu ge alhamdulillah. Ya boreutik warna mah abdi mah aya mah neangan Ya duit. mah dagang sama ke encan laku, lain encan laku duitna geus ti heula mi, beak. Sama teh ka Pak RT Ujang Sulaiman. Eta keun we usahakeun demi anak yang tersayang. Oh, duit di mana? Ai mana teh tiba heula duit jeung duit. Hanya gegesek mah di pagar. Biasanya mah masuk duit gegesek heula. Maneh mah maneh anu ngora keneh, maneh atuh ka ditu suka ka Tegal Danas. Aya keneh pirang bara atuh anjukeun ke kumaha. Banyak yang cenah ngajablay. Oh, Busut pirang bara ka batur Pak Yon. Nah, nih emak punya pekerjaan nih, buka toko nih. Lu nungguin di sini. Si cenah ngajablay. ya Masih. batur mah gareulis. Heh, batur mah gelis. 200 sapeting. Maneh mah keun bae, tujuhan 10.000 ge layanan. Ya batal pindah lain 7 urang 10.000 sekian makan tuh jero mak. Tuker tuh daang lah. Oh, hayang daang apa mana rek tadi itu ka jero. Mana hayang daang? Hayang daang lapar atuh. Dangunna ge ngan sagelas. Kajen teuing. Oh, mari nek nyambal atunya. Hareup. Teh itu kudu sing bener ge. Ayeuna naon teh? Gua angsak dua kolot teuing. Waduh, tuh engong nih mau beas. Oh, ari eta budak. Ai taeun hayang daang. Ulo, geuning ieu beas dibawa. Dasar juring sami. Dina-dina teuing anu teh sami ka kolot teh. Beas meni dibawa. Ayeuna hayang daang alasan daang bapak sia isukan daang naon atuh sami. Pun Gusti.